Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur dangu sadaya di mana bae ayana patepang deui sareng emang di acara nu maneh dongeng Sunda di balena dongeng Mang Otong Channel. Ulah hilap urang siling doakeun mugia urang selalu aya dina panangtayungan Gusti nu welas asih, dipasihan yuswa nu panjang tur barokah, rizki nu agung tur barokah, ditebihkeun tina balai sareng musibah, amin ya rabbal alamin. Hatur nuhun kadulur dangu sadaya nutos satia manco satia ngadangukeun tur ngarojong di dongeng Mang Otong Channel. Saran lan kritikna oge hatur nuhun katampi pisan ku emang di dieu. Kangge dulur dangu sadaya anu nembean pisan nepangan dongeng Mang Otong Channel, mangga di subscribe supados kenging pemberitahuan atanapi notifikasi lamun emang neraskeun hanca dongeng. Teras ditoel tombol loncengna oge gambar jempolna. Curat coret di kolom komentarna, kritik lan saran diantos ku emang dilajengkeun pangserkeun atanapi pangbagi-bagikeun di sosial media dulur dangu sadaya. Hatur nuhun. Hayu urang teraskeun deui hanca nu katunda dina jejer carios dedemit leuwih buyut bagian nu ka-15 masih hiasana Ki Dagar. Ulah hilap cur cikopina kaparayun. Hai tot. Rasakeun kumaneh Qasim. Eta wawales panghinaan jeung basa harita. Lamun seug juragan teh aing modaran maneh. Geus modar ayeuna maneh teh. Hanjakal juragan nitahna ukur ngancam maneh. Mujekil oge aing ngabegal sia Qasim. Munang duit 500.000, baju, calana alus, jeung arloji mahal. Si taregos hideung ngalaan taregosna, sing horeng si mana horeng. Manehna teh Mang Kemed bade gana juragan Barkah anu memang dititah ku juragan Barkah pikeun ngancam sarta mere palajaran ka Mang Qasim. Geus kitu mah cul bae Mang Qasim ditinggalkeun kitu bae dina kaayaan buligir. Mang Kemed mah gancang indit ninggalkeun eta tempat. Angin niup rada tarik, ngoyagkeun dapuran awi nimbulkeun sora ting korosak. Di langit layung hibar cahayana koneng semu beureum ngarubah daun awi jadi koneng umyang kawas emas.
Wanci sareureuk budak kaayaan geus sepi jempling ukur sora cihcir anu masih kadenge ditembalan ku cari cangkas di langit bulan sapotong moncorong nyaangan sakuliah jagat. Hawa anu nyecep tiris ngalilirkeun Mang Kosim tina kapiuhanana. Mang Kosim hudang tuluy diuk leungeun ngusapan sirahna anu getihan, getih geus garing sabab Mang Kosim lumayan lila kapidarana. Mang Kosim muringis tapi ngadadak katempo reuwas nyampak kaayaan anu buligir teu make baju jeung calana. Ambuing kabina-bina si bangsa teh tepi ka baju jeung calana aing diringgit. Duh, jam tangan aing oge dicokot geuning. Dasar maling balangsak. Pantesan aing mani asa kabulusan. Da meureun tita tadi henteu di baju. Saha jalma ditaregos hideung teh nya. Manehna titahan jalma anu ngarasa sieun kasaingan ku aing. Pamohalan jalma jauh mah. Paling nu sieun ku usaha aing mah paling ge si Barkah. Boa-boa jalma ditaregos hideung teh si Kemet badegana. Aing kudu nyilidik heula. Samemeh aing ngayakeun balitungan. Keun sia engke ge bakal kapanggih. Ayeuna mah aing kudu gancang mulang. Lila-lila di dieu mah aing bisa asup angin. Mang Kosim samemeh lumampah mulang ngalah heula daun cau pikeun nutupan oratna anungan ukur make calana jero. Sanggeusna nalian daun cau kana cangkeng ngagunakeun tali tina sesetan gedebog tangkal cau. Mang Kosim kakarakwani ngalengkah nuju ka lembur sugih mukti. Teka catur di jalana wanci sareureuk kolot kakarak Mang Kosim teh tepi ka imahna. Bianah anu nungguan di hareup imah hariweus-weus mapag salakina. "Akang, kunaon akang teh? Eta geuning sirah getihan kitu. Bari teu make papakean jaba kalotor. Aya kajadian naon, Kang?" Ceuk bianah bari ngilikan sirah Mang Kosim anu getihan. Akang teh dibegal di jalan nah. Kek cacaritana. Siapkeun heula we citeh panas. Tuluy rendoskeun jahe jeung koneng pikeun tatu akang. Akang mah rek mandi heula. Walon Mang Kosim. Mang Kosim gancang asup ka imah, tuluy labas ka pangkengna. Kaluar deui geus make kaos sarta diharudung ku sarung. Manehna langsung ka tukang nuju ka kamar mandi. Rengse mandi sarta mopokan tatuna ku rendosan jahe jeung koneng anu tuluy dibeungkeut ku lawon bersih. Mang Kosim diuk dina sopa empuk nu aya di tengah imah. Di luhur meja jati ukiran geus nyanding cienteh panas dilalawuhan ku seupan cau. Bianah diuk digigireun salakina ngadagos salakina ngaguar kajadian anu tumiba ka dirina. Balik ti Cibodas akang teh ngambah jalan torobosan anu ngaliwatan Pasir Awi. Maksad teh sangkan teu kaburitan di jalan. Lamun akang ngambah jalan gede mah bisa-bisa akang tepi ka imah wanci peuting. Mang Kosim ngarandeg heula nyaritana, tuluy manehna ngarongkong heula gelas cientehna. Cienteh ditiupan sababaraha kali, tuluy lalaunan disiripit. Saterusna mah darak-dak be Mang Kosim nyaritakeun pangalamanana sawaktu dipegat ku begal anu make taregos hideung.
ngan bae palebah parentah si Taregos Hideung anu nitah nurunkeun harga mah ku Mang Kosim teu dicaritakeun. Mang Kosim ukur bebeja lamun begal teh menta duit jeung sakabeh anu dipake ku Mang Kosim ka asup arloji ka memetna. Tah kitu nah kajadianana teh, ceuk Mang Kosim mungkas caritana. Atuh da akang mah kalah kang ngambah jalan ka Pasir Awi anu sepi sarta hararaeun. Hayang mulang beurang keneh antukna kalah cilaka sarta mulang peuting pisan. Oh. Da teu apal bakal aya nu megat nah. Keur sial we nasib akang poe tadi mah. Enya, tong dipikiran teuing Kang. Banda anu leungit mah ke oge kagantian deui. Nu penting mah akang salamet. Engkengke mah mun iinditan rada jauh, menta dibaturan ku si Usro Kang. Dititah naon bae oge, apanan daek bae. Rek beurang, rek peuting, manehna mah siap bae. Nya nah, kemah akang rek ngajakan si Usro lamun mariksa kebon nu rada jauh. Nah, urang sare geus peuting ieu teh. Capek awak akang nage hayang reureuh. Mang Kosim ngargot heula cieun tehna, tuluy cengkat sarta ngaleos ka pangkengna. Lima poe ti saprak kajian dipegat begal teh Mang Kosim geus sehat cara bihari. Poe harita manehna keur ngamandoran anak buahna anu keur manen kacang panjang di kebon beulah wetaneun lembur. Minangka jalma kapercayaanana teh si Usro jeung Jang Suma. Si Usro anu purah ditutah-titah kitu kieu sedengkeun Jang Suma minangka katua kulina. Hasil panen harita keur dimuatkan mobil truk anu geus aya di sisi kebon. Kacang anu geus meunang meungkeutan ditimbang ku si Usro tuluy dicatet hasilna, sedengkeun Jang Suma ngomandoan anak buahna pikeun ngentep kacang kana luhur truk. Sanggeus sakabehna dimuat kana truk, Mang Kosim rorisan jeung bandar ti dayeuh. Sanggeus beres bandar teh mangkat bareng jeung truk nu mawa kacang. Bagian kuli dibagi upah ku Mang Kosim. Kabeh meunang bayaran 4.000 perakan. Kajaba Jang Suma anu diberena 6.000 perak sabab jadi katua kuli. Jang Suma teh jadi katua kuli ngagantikeun Mang Ukri anu geus maot. Saprak diganti katuana ku Jang Suma, rombongan kuli Juragan Barkah teh kabeh ge pindah gawena ka Mang Kosim. Sanggeus sakabeh kuli marulang, Mang Kosim nyalukan si Usro. Sro, ka dieu heula, ceuk Mang Kosim bari gugupay. Si Usro anu keur meresan timbangan gancang nyampeurkeun ka Mang Kosim anu diuk di saung. Aya nyaon Juragan? Ceuk si Usro anu buukna rancung jog-jrog kawas sapu injuk. Panonna nu rada sipit neuteup ka dununganna. Kuring teh rek nitah ka maneh, Sro. Tapi ulah geruh ka juragan istri, ceuk Mang Kosim bari melong si Usro. Usro unggek tuluy tumanya deui. Bage miwarang naon kitu gan? Rek nitah meuli lauk emas, Ro, 5 kilo. Walon Mang Kosim. Juragan mah badi miwarang mes lauk emas bae, tapi ka lurus siahan sagala ka juragan istri. Ngareurewas bae agan mah. Kieu Ro, maneh ayeuna indit meuli lauk emas ka balongna Juragan Barkah anu dijaga ku Mang Kemed.
meuli 5 kilo mah anu garede. Emangnya lauk di balong juragan Barkah diical ketengan kan? Sanes biasa nama setahun sekali nembe dibedahkeun. Dijual nyicil ayeuna mah ti saprak 4 poe kamari. Kamari ge beuti meuli 5 kilo di balong na juragan Barkah. Geus teu boga duit meureun juragan Barkahna, Sro. Jadi lauk di balongna diketengkeun. Hehehe. Ainya bangkrut juragan Barkah mah. Atuh da meseran tetanena mirah bae kitu oge upah kurina teu sapertos agan. Engke sawaktu di ditu perhatikeun leungeunna si Kemed nya, Sro. Nah manehna teh make jam tangan warna koneng atawa henteu. Oh, muhun guys. Emangna Mang Kemed oge bade ngical jam tangan ka agan? Heeh. Ngan bae kuring cangcaya bisi bae ukur bohong. Teu boga jam tangan ngakuna boga. Kitu we nya. Tah duitna, Sro. Gancang balik deui ka dieu. Ulah lila-lila di ditu. Kade ulah bebeja dititah ku kuring. Bisi teu diladangan. Bebeja bae keur sorangan. Nu di imah hayang meulem lauk kitu. Nuhun gan, abdi ngartos permios heulagan. Usro gura-guru indit pikeun nyumponan panitah dununganana. Mang Kosim nganter ku paneutepna tepi ka si Usro ngiles dina pengkolan. Kapanggis ya. Aing mah rada curiga ti mimiti ge. Sorana mirip si Kemed, ngan bae rada ngosom. Wajar, sabab katutupan ku taregos. Barina ulin silatna aing apal gerakana sarua jeung si Kemed. Moal salah, pasti si Kemed dititah ku si Barkah. Pikeun ngancam aing, kusabab manehna geus ripuh rek bangkrut. Mang Kosim seuri sorangan. Leungeunna ngalolos sabatang udud tina saku bajuna. Cekes, gur, bual, serebung. Haseup bodas nyerebung tina liang irungna Mang Kosim. Mang Kosim peureum beunta sabab ngarasakeun nikmatna udud komodor anu harita mah arang bisa kabeuli ku warga lembur di zaman harita. Meunang satengah jam si Usro balik deui ka saung bari mawa lauk di wadahan kana karung leutik urut wadah beas. "Ieu gan laukna," ceuk Usro bari nenden karung deket tihang saung. Kumaha laporan anjeun, Sro? "Leres gan, leres saur agan. Lauk di balongna juragan Barkah teh diketengkeun sanaos can wancina panen. Margi sigana butuh artos, sigana mah juragan Barkah seueur hutangna. Da sawagros abdi nimbang lauk sareng Mang Kemed, aya tamu Haji Romli ti Pasir Dukuh. Saurna bade nagih hutang ka juragan Barkah." Pasti na kitu, Sro. Geus bangkrut si Barkah mah. Tapi lain eta anu ditanya ku kuring mah. Kumaha ngeunaan si Kemed? Nah bener manehna boga jam tangan warna koneng. "Oh sumuhun, Mang Kemed teh teu ngabohong kan. Leres anjeunna ngangge arloji warna koneng. Sae gan arlojina wani herang, kawas dilapis ku emas." Walon Usro teu boga curiga nanaon. Bener, anjeun nempo ku sorangan arlojina. "Leres gan, abdi ningal kurnya lira. Abdi uih heula nya gan, bade nyimpen timbangan heula ka bumi agan." "Teu kudu, Sro.
Simpen bae timbangan mah ka imah maneh. Tah ieu sakalian laukna ge bawa ka imah soro. Canda ka bumi agan atau nepi ka bumi abdi lauk teh kan? Bawa ka imah maneh. Bikeun ka anak pamajikan maneh. Sangkan dahar ngeunah jeung goreng sarta pais lauk emas. Nuhun pisan atuh kan. Leres kangge abdi ieu lauk teh kan? Aganna kumaha? Nya bener bawa kabeh. Gampil kuring mah rek meuli sate. Barina kuring masok arateul lamun ngadahar lauk teh. Oh muhun atuh kan, hatur nuhun. Abdi uih heula gan. Jig. Kade ulah geruh ka juragan istrinya. Muhun gan. Muhun. Usro gancang manggul timbangan tuluy ngajingjing karung nu eusina lauk. Bari paromana katempo bunga. Usro leumpang ngagedig hayang gancang tepi ka imahna. Sanggeus usro teu katempo deui, Mang Kosim ngagerendeng sorangan bari nyawang ka jauhna. Netep panon poe anu geus lingsir ngulon ngadeuketan kana punculut gunung Patuha. Kapanggih sia ayeuna mah. Sangkaan aing teu meleset. Pasti si kasebeleun anu ngabegal aing teh. Lamun jalma jauh mah moal tepi nyamunikeun beungeutna. Siap-siap bae kemed. Umur maneh moal lila deui. Dagoan bae malam Jumaah Kliwon maneh bakal diwadalkeun ku dewek. Poe ganti poe, waktu terus nyerelek. Mangsa terus nambahan, sanajan sajatina mah ngurangan. Sabab beuki deukeut ka poe akhir, teu karasa harita ge geus poe Kemis. Kepeuting teh malam Jumaah Kliwon. Di saung balongna Juragan Barkah. Juragan Barkah keur ngahuleng bari nyarande kana tihang dibaturan ku badega satyana nyaeta Mang Kemed. Kumaha Med? Geuning eueuh hasilna gawe maneh teh Med? Si Kosim taya perubahan. Tepi ka poe ayeuna manehna can keneh nurunkeun harga mealian tatanena. Sumawona harga buruh pikeun kuli mah. Kalah ka kuli dibonusan dibere udud sabungkus ewang. Jeung dahar gratis unggal turun ka kebon. Sigana geus eueuh simaan maneh teh Med. Si Kosim teh sieun kana ancaman maneh. Ceuk Juragan Barkah. Abdi ge rada heran ieu teh. Kunaon si Kosim masih nekat nya gan? Nah manehna teu lebar kana nyawana kitu. Walon Mang Kemed bari gagaro teu ateul kana sirahna. Cilaka lamun kieu terus mah Med. Bisa-bisa bener-bener bangkrut kuring teh. Bakal hirup sangsara kuring Med. Nu ngajual hasil kebon eueuh, anu daek digawe eueuh, nu nagih hutang terus marul. Can lila ge kebon anu dikulon dijabel ku Haji Imron. Da kuring teu bisa mayar hutang. Bulan ieu ge kuring sigana moal bisa mayar gaji maneh Med. Terus kumaha atuh gan? Naon anu kedah dilakukeun ku abdi? Tindak si Kosim Med. Buktikeun lamun ancaman maneh teh lain ukur omong kosong atawa sungut hungkul. Siap gan. Kun ku abdi dipegat deui. Ancam leuwih heuras atawa tuman podaran we sakalian meh masalah kuring rengse. Siap gan. Kaleresan kewengi malam Jumaah gan. Si Kosim mun malam Jumaah saur tetanggina sok sare di saung kebona anu sisi walungan Ciwidey teh.
ku abdi bade didodoho di ditugan mun masih Mang Tangul rek sakalian we dipaehan ke layona urang alungkeun ka leuwih buyut sangkan di dahar ku buhaya. Masalah agan pasti beres mung bae abdi nyuhunkeun bonus gan. Hayang naon emang na ilaing teh med? Mun abdi duki ka hasil ngalungitkeun si Kosim, abdi nyuhunkeun kebon anu di sisi lembur bulah kaler gan. Kabina-bina maneh mamed tepi kamenta kebon sagala. Ih, ari agan wajar atugan abdi nyuhunkeun kebon. Kahiji abdi tos satia ka agan salami puluhan tahun. Kaduana pan jasa abdi ageng pamidugi si Kosim leungit tina kahirupan agan. Kebon 1/2 hektar mah tiasa kagentosan gan. Sabab agan moal gaduh saingan berat. Usaha agan bakal nanjor deui. Juragan Barkah ngahuleng sakedeung nimang-nimang pamentana Mang Kemed. Tapi asana eueuh jalan sejen pikeun Juragan Barkah. Kajabanitah bade ganapikeun nandasa Mang Kosim anu geus ngancurkeun usahana. Heug Med, kuring satuju. Kebon anu dikalereun lembur bakal dibikeun ka maneh. Lamun maneh tepi ka hasil ngaleungitkeun si Kosim, ceuk Juragan Barkah. Nuhun gan satu acana. Anggap we mimiti enjing mah masalah agan tos rengse. Si Kosim moal ngaganggu deui kahirupan agan pikeun salilana. Aduh. Eleuh. Hahai, tot. Waktos na dulur dangu sadaya tanya kapan? Emang tunda heula ieu cariosan lebah dieu. Mugia urang di pasihan yuswa nu panjang tur barokah. Tur mugia tiasa patepang dangu deui di cariosan anu salajengna. Tekirang-kirang emang nyuhunkeun hampura tina sagala kahilapan tur kakirangan. Boh dina medarkeun ieu dongeng oge dina ucap kecap bahasa Sundana. Urang pulungan nu saraena, nu endahna, nu baikna. Urang alungkeun nu barututna. Amang seja undur diri. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.